Kiai ngariung kepeting haul abah bara orang mau santrina ulah lobaan 20 siap bu datang 100 itu santri kuari atuh dari henteu diondangnya nama ngan neuleuh babaturan ka mana sia ngariung aing ilu ieu tuh sok boda aing mah pokona aing ilu teu diajakan ge ilu sorangan santri eta lah santri akhir zaman. Ente dititah teraon bab ngariung mah datang gadi itu berkatna ngan aya 20 hayang kabagian kabeh berarti hiji kuduna didahar ku 10 atuh tinggal sacomot beres santri mah kos kitu ieu santri mah nikmat daunna ge didahar ku cenah embe Jawa mah eleh santri kan moal aya kanibatan hirup lamun encan nyorang jadi santri moal nyaho ngeunahna hirup beh pokona santri mah bab dahar naon bae nu aya di dahar boro-boro nu nyana nu kiaina ge di dahar bah ayo santri mah tuh kos-kosit we lah cek ada kiai mah fauli mariduhu atau anggeus-anggeussan pokona mah jambu atuh bang kebogana naon ge geus bae dialaan bae ku santri manya cek nya kiai marah ti dituna nya geus bagus sangka bae ka kiai bahkan sendal kiai ge dibawa bae eta santri hees dalam babi boro-boro kasur boro-boro anggal hiji kulimaan geus tiis anggal jadi poe tilok naon tilok atuh ngacai segala naon di dinya tapi kanikmatanna beuh pohara jasa ngagoler ngan di mana bae di masjid los di majelis los kipas digedekeun gunyan mayar listrik tilok santri pokoknya geus tenang geus santri mah pohara jasa geus pokoknya moal aya pangeunah-ngeunahna hirup jadi santri senang jasa geus teu inget kaler kidul cenah geus beak duit beak beas bebe jak kabaturana kawana sia balik geus bae balik datang ka ieu Waalaikumsalam salam sia ieu enon balik kos teu nyober bah duit beak beas beak ji abah ieu teu boga duit teu usahakeun bah kajen kumaha ge bau budak sakumaha bos ya mah gitu bae terus bae jadak geus gitu kudu aya bae geus ketungguan atuh saminggu ieu geus masalah saminggu can boga duit setengah bulan can boga duit kana bae sabulan di imah tah eta santri mah henteu mikiran ngaji tinggalin henteu kan sabulan mah tinggalin tang ngaji iya tuh kajen ya cenah mah ijazahan ieu itu geus sakola basa poe 2 poe atuh pan henteu nya mah geus bae di imah heula macul heula ada kek ka pondok deui geus sabulan datang cek babaturanna sia kebala mati mah abah aing tuh boga duit geus bae pas ngaji teh neuleuan mana balag di deuleuan 5 lembar aing tinggalin cek nya geus bae aju mal disusulkeun moal abeh belang kuda ge belang ngeh bagus atuh geus kitab lagi barlang salembar aya coretan salembar coretan geus bae siang ge kumaha di imah leuwih pikiran di imah teh ku Allah dibere ngarti cek weuy santri mah pohara jasa geus pokona moal aya we santri pas di imah magahan ngaji pas anu coretanan puyeng nya nazar bae kumaha cek nya ieu babe rada gering cenah mama moal ka ngaji lanan pugu memikiran ieu kumaha macana cek nya tilok lagi eleng bebeja gering lah naon lah jungis bae mana gajinan eta liwat bae cek teh liwat emang kunaon mama geger diliwat bae pugu lain mama nu diliwat nyana teu ngaji bebejan nang mama ge baheula bab ieu mah diliwat budak ngabohong bae
senang wae jadi santri mah ya beban kan mah atuh geus bae aja ijazahan masalahna saha nu ngaluar-luarkeun santri atuh datang ka incuan ge los geus bae di sabetahna jadi santri status senang hirup jadi santri pohara jasa batur tahajud pentingnya nama masak tahajudan santri mengke di imah budak tahajud bantu di pondok masak isuk-isuk ngawuduk berang setik masak ke tas dohor masak deui tas asar masak deui penting batur masak di bae ya Allah tas si budak pohara mending mun make beasnya beas babaturana cek babaturana biasa aing pan tere beak abat apaan sia nu ngadahar aing mamang masakeun doang sugan kumaha pesantren teu santri biasa bae milik bersama nya nama tuh tah moal aya hirup pangeunah-ngeunahna jadi santri